Beruda. Hari ini masih kami mau bikin video seharian jajan-jajanan 11 lagi yang ada di SMP edisi SMP 25 Bandung. So, katunggal cuman yang sekolah di sini. Yang paling pertama ini sih kami langsung salpuk sama sate-satean sosis nugget jeung naon ieu teh kentang lamun teu salama. Beli aja 5.000 udah dapat 5 biji. Ternyata zaman ayeuna masih kene 5.000 dapat 5 biji. Heuh, telur gulung kayak dimakan teh euleus, si telur gulung teh dikuatkeun ka lembut kieu. Terus si sosis teh teu hasem bener-bener ngeunah. Sebelahnya teh ada si teteh tukang bakso ayam isdasem, ya udah beli 5.000-an. Ternyata sakomplit ieu barudak menang pangsit, menang cilok jeung menang ceker oge. Itikbar 50 juta kali barudak ieu teh mani ngeunah-ngeunah teh. Munur deui setik aya si Mang tukang pempek nu hargana teh hijina 2.000-an nya geus Mang meuli we 10.000-an. Heuh bubuna sing loba jeung bontengna atunya. Dikucurkeun ki sambalna teh euleus, aing mah dikuatkeun ka loba kitu aing mah si cukola teh bener-bener fresh pisan. Si pempekna ge bener-bener ngeunah nya pempek aci siga kieu mah geus pugu ngeunah. Heuh komodo lamun jajanan SD mah wow bener-bener top mantap ista be satu ya. Urusan di koronya mah tinggal disebor aja pake naon es pisang hijau nu hargana teh 5.000-an barudak. Aduh zaman ayeuna aya kene tukang es pisang hijau 5.000-an. Ieu ternyata di SMP. Pasti gola galeh teh euleus, si aing mah dikuatkeun kata tinggal seger kitu. Heuh bener-bener loba pisan si pisang nate. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Toh jajan di mana lagi ya?